warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Arif Mansuki, mewakili dari rekan-rekan komunitas Cinta Alam Indonesia yang berada di wilayah Kelurahan Ledeng, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung. Sejarah komunitas kami yang ada di wilayah Kelurahan Ledeng yaitu berdiri itu tahun 2019 di perjaman COVID. Kita membuat suatu legalitas yang lebih baik lagi supaya memperkenalkan kepada lingkungan, yaitu yang terdiri dari tentang lingkungan di wilayah kita, antara lain itu sampah, terus dengan adanya penanaman pohon, konservasi, terus penataan mata air, menjaga mata air yang sudah ada kita jaga jangan sampai punah. Terus untuk masalah tanamannya ada di sini buruan saya, yaitu sayuran, terus tanaman obat dan yang lain-lainnya juga ada. Siram, yuk kita siram. Bungawan iya kunyit kuning. Ieu aya kunyit bodas. Kami anu ieu mah teu aya wangian penyengat. Koneng miboga sababaraha khasiat diantarana nyaeta pikeun ngubaran tekanan darah tinggi, hareeng, cirit-pirit, ningkatkeun nafsu dahar, ngubaran nyeri beuteung, sembelit, radang ginjal, nyegerkeun awak, bahan kosmetik, ngalancarkeun peredaran darah, ubar cacingeun, ubar asma, kerminatif, stimulan, ararateul, jeung rematik. Salajengna aya lengkah-lengkah nyieun obat tradisional tina koneng. Mimiti kumbah koneng nepi ka bersih. Tuluy koneng nu geus dikumbah dikerok kulitna sangkan ngalingitkeun ku kotor. Koneng nu geus dikerok tuluy dikumbah deui nepi ka bersih. Satuluyna koneng disiksik sing laleutik. Koneng nu geus disiksik digodokeun nepi ka kaluar sari-sarina. Cai godoganana disaring. Tuluy dicicikeun kana cangkir. Cai godogan koneng siap diinum. Mantap. Sakitu anu kapihatur hapunten bilih aya kalepatan jeung kakirangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu dia. Ieu sih kotak ieu sayur. Coba ini tanaman hias ini. Ini hujanan. Hujanan. Ayo guys, orang ningali tangkapan.